Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadaya sakali deui urang salaku manusia kedah ngagaduhan tilu perkara. Anu kahiji nyaeta keimanan, anu kadua ilmu, anu katilu amal. Iman syarat mutlak jalmi masuk ka surga, lebet ka surga ku ayeuna iman. Iman urang kudu kuat, ulah unggut kaliduan, ulah gedag keanginan. Ji iman. Kadua nyaeta ilmu. Jadi iman kudu make ilmu. Jadi supaya iman bener. Jadi iman make ilmu. Jadi ilmu diperlukeun pikeun ngesahkeun hiji perkara nyaeta dina masalah ibadah. Eta urang kedah ngagaduhan ilmu. Anu katilu nyaeta amal. Amal ngamalkeun ilmu, ngamalkeun keimanan. Nah, ieu anu penting ku urang kedah dilaksanakeun. Jadi lamun urang boga ilmu teu beramal nyaeta kasajar bilas tamar seperti katangkalan anu buah-buahan. Manfaat sih manfaat tapi saeutik ya. Jadi urang kedah ngamalkeun ilmu urang. Kedah ngamalkeun keiman urang. Nah, jadi urang eusi ka mereka ieu mumpung bulan Agustus, kamari urang tos memperingati Agustus. Hayu urang sami-sami kahiji ningkatkeun keimanan sareng katakwaan ka Gusti Allah. Ku ngalasakeun parentah-parentahna sareng nepihan larangan-laranganna. Anu kadua hayu urang lobakeun talabul ilmi, hadiran ka pangaosan atanapi pangajian atanapi naon we lah anu kira-kira aya manfaatna, imalang siaran langsung di live streaming YouTube bawahnya atau di video-video ya anu aya hubungan patula-patulnya sareng kabutuhan urang dina masalah ilmu ibadahnya. Dan bag-bagan sholat, bag-bagan puasa, bag-bagan haji, bag-bagan naon we. Kaduh putra urang bade nikah, teangan ilmu masalah nikah. Gaduh minantu urang bade umroh, kumaha carana. Nah, ayalah kabeh dina jaman ayeuna mah geus modern gitu kan. Nah, jadi ilmu penting. Ilmu ge penting ya. Pikeun ngesahkeun iman jeung takwa. Anu katilu nyaeta amal. Sekali deui amal teh aya amal ibadah, aya ngamalkeun ilmu. Nah, jadi amal ibadah kepada manusia nya sedekah, wakaf jariyah. Nah, eta kangaranan iman, ilmu, amal ngajadikeun sumber daya manusia anu sae. Mun sakitu kabeh atur kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.